Tuh ngap udah lah. Sabatang deui. Naon ah? Beres latihan istirahat lah ya urang teh. Beres latihan? Heeh. Kuring teh ka dieu teh aya piomongin euy. Ngomongin naon deui? Kuring teh kamari teh pas dek ngurak dipegat Dipegat ku saha eta? ku preman sawah di ditu Preman sawah kela. nu daerah mana eta teh? Cileungsing. Oh, si Andre Manalika teh. Heeh, Emang kunaon deui si eta? pas kuring ngaliwat. Heeh. Manehna teh jauh megat. Majeg gerak ka kuring. Majeg ka maneh? Heeh. Wanian kitu. Urang ge pas kainya teh minta nama ngan 15.000 asal nama kan kuring teh ngaluarkeun duit 2.000. Heeh. Teu puas keneh jauh minta deui. Hayang ieu cenah. Juring teh jong abijeukeun weh 50.000 minta angsuran. Minta angsuran. Heeh, kurang teh manehna teh kalah mere angsuranna teh rokok hiji jeung minum mari mas hiji Terus kalau nyaritan slow. Teuas kan urang teh aslina sedih. Terus kumaha geus tidinya? Dibikeun ku maneh? Heeh, dibikeun da atuh urang por digebugan di dinya teh Nya, maneh masalahna teh kitu. Tiba heula ku urang geus dibejaan. Latihan ilmu bela diri tuh urang. Heeh, kan urang ge sugan teh moal nepi ka kitu Ieu, sebenarnya. urang geus nguasai tilu ilmu bela diri. Naon wae Karate, karate. Wing Chun, Naon deh? jeung anu ti Amerika. Di Amerika naon? Boxing. Boxing. Guru-guru urang legend Eta mah unggul sok diajar. dipake ku urang atuh boxing mah. Boxer eta mah. Boxing. Salah berarti ya? Heeh. Eta kan diajar jeung urang ke. Guruna teh saha wae? Tah, nu karate, Karate saha? Jigong Sugiono. Sugiono asa wae eta Jigong Sugiono. Eta we pokona mah Sugiono we. Saha deui? Anu Wing Chun. Wing Chun saha deui? Si ieu naon teh ti Ceuli. Ceuli. Heeh, eta guru Iya, urang atuh legend. di dieu. Eta mah ti Ceuli di dieu. Ti Ceuli di ditu mah beda deui. Oh, siapa? Terus di Amerika, Saha? kickboxer Christian Pandemi. Ini si Gante pemain sepak bola. Lain, pandemi ini mah ngaranna. Omat ke diajar jeung urang, Siapa? Pusing bah. Kerjaan satu-satunya jadi preman, pulak-palak, sudah terbongkar sama RW. Sekarang dilarang nih juga. Aduh, cari pekerjaan apa lagi ya untuk menyambung hidup. Wah, banyak pohon ini ya. Nah, siapa tahu lah, coba peruntungan, siapa tahu dapat nanti nomor buat togel. Coba ngirok. Bismillah saja. Ini pohon kayaknya berpotensi ini untuk nomor. Kerok lah. Kok malah terab ini pohon? Bukannya dapat nomor malah terab, keenakan. Suwe. Bah, udah terab, terus keluarnya malah coba pohon sebelah. Kagak good attitude ini pohon. Suwe banget. Pindah coba sebelah. Ini kayaknya potensinya gede. Yang ini bagus nih biasanya nih, pohon muda. Biasanya nggak mager kayak pohon tua yang itu. Nomor bismillah. Yo. Keluar nomor. Bodat memang ini pohon. Malah Anda kurang beruntung datang lagi besok. Astaga, ini juga sama kecil-kecil masih muda, pohon udah mager. Nanti gedenya mau jadi apa? Cuma disuruh datengin nomor. Soe banget. Naon Pak RW. Biasa Pak RW. Iya mah ieu. Nyerok Pak RW. Aduh, Pak RW. Dari mana Pak RW? Udah lama gak kelihat Pak RW.
Geus ti dayeuh biasa we aya rapat RW mah nya Oh, pejabat mah. sibuk lah pejabat pasti Pak RW. Ya nyarane lah bener. Ya silakan Pak RW. Duh, Sarepe. udah pensiun saya Pak RW dari preman, dunia premanisme. Aduh, Pak. Halus kudu ngagugu. Iya, makanya sekarang biar alih ke ngerok ini nomor Pak RW. Nomor? Iya, nomor kan. Kan biar lebih halal Pak RW kan. Aduh. Besar wajah wadul atuh ada gitu. Iya. Ulah sok durakara. Bejaan. Kenapa Pak RW? Heulah we katambah eta teh musyrik eta teh. Leung lamun menang nomor. Iya dari tadi 2 pohon Pak RW dari tadi coba lagi. Iya, banyak tuh. Jeung tibatan ngerok tatangkalan mah uing we kerok atuh. Dapat nomor Pak RW. Aya insyaallah aya nomor. Nomor apa Pak RW? Nomor salempak aya. Bercanda terus Pak RW kan. Ini Pak RW kan jadi preman udah pensiun, penghasilan kan nggak ada lagi, butuh menyambung hidup ya dengan nomor togel Pak RW biasalah. Aduh, kan togel dengan manusia. Harusnya gimana Pak RW? Iya, urang teh bieu teh geus rapat teh. Geus lieur ieu bieu teh urang rapat. Ya penyuluhan eta bieu rapat teh. Penyuluhan tentang apa Pak RW? Penyuluhan biasa we narkoba gitu pan nya. Oh narkoba. Bodak zaman ayeuna mah sok loba disalahgunakeun. Astagfirullah ya Pak RW. Tong boroge narkoba gitu. Iya. Ka minyak goreng disalahgunakeun. Ada yang minyak. Hand body disalahgunakeun ku bodak ayeuna mah. Geus karacau. Dipakai apa ya Pak RW ya? Kok nyata teuing da sana mah. Pengencerotan gitu teh ngalar tidak orang. Tapi saya Pak RW sumpah ya ini seumur hidup gitu kan belum pernah gitu menyalahgunakan minyak sama hand body. Biasanya saya pakai lumpur Pak RW. Oh, pakai lumpur. Menyalahgunakan lumpur saya Pak RW. Pengencerotan teh. Pengencerotan. Cuma for your information Pak RW, maaf lah. Aduh. Jadi kebongkar di sini aduh. Malu saya Pak RW. Sebenarnya terbukti ada gitu. Aduh, geus parah. Ulah sakituan lah, ini nanaonan lah. Iya Pak RW. Bisa acting sebutak acting. Bisa Pak RW. Orang boga kawuhan. Ada Pak RW. Sutradara. Sutradara. RW kawuhan loba. Ngabutuhkeun pemain bisi maneh aya minat gitu ari bisa mah. Bisa acting benar? Bisa Pak RW. Oh, acting. Setiap hari saya belajar acting Pak RW. Jadi emang jadi apa Pak RW? Baturan rencana nyin sinetron. Iya. Keur kurang pemain, cenah ngabutuhkeun pemain hiji deui. Buat Pemeran nama gampang, jadi asbak. masa saya Pak RW preman jago nyerok kok jadi asbak Pak RW. Iya, jadi asbak mah gampang. Ilai ngagoler di meja. Calangap gitu. Sangat dicalacain Pak RW. Heeh. Untung nggak jadi meteor untuk di film aja Pak RW. Sekalian aja. Lamun sanggup gitu aja nya. Engke datang ke imah heeh. Ya nantilah saya pikir-pikir dulu Pak RW. Heeh. Tong kura-kura lah. Iya Pak RW. Makasih Pak RW info. Jadi asbak. Ini ngerok. Peang yo mana? Itu lain juga mana? Oh tuh jama itu tuh. Siap. Andre. Apa bos? Aya kunaon bos? Mana nu malek sia? Saya nggak tahu itu kerabat bos. Mana tahu nggak akan saya pajak? Mana? Tak apa lu orang? Saya tahu kan bos itu aku TMM. Mana saya berani bos? Tong loba bacot gelut jeung urang ieu. Jangan bos, nggak berani saya. Eta jurus Wing Chun ti Cina. Ampun bos, ampun. Boxing di Amerika. Ampun bos, aduh digulung ke kabin negara. Aduh, aing. Cing. Jurus naon deh bos, aing. Eta jurus karate di Jepang. Aduh, aing mah ditunggal beteung nu getihan tarang. Bos, ampun. Awas mun sakali deui. Aing mun malak deui balad aing. Beak. Aing saya dibalas. Bos,
Hah, bos, iya mah popongkol made in kebon. Tadi mah luar negeri wae, tak ieu kebon. Aing jawara MMA bisa eleh. Wawanianan ke Andre si Manalika belum tahu preman di sini nyeri euy. Dokter suku nih. Kenal mana di Dendre? Biasa Pak Haji, tadi lagi ngerok, tiba-tiba ada yang ngeroyok Pak Haji. Ngerok iya di kabang orang ya. Iya, lagi ngerok nomor Pak Haji buat Bu. oge ya. Nah kecedat-cedat tangkal pingali tuh, tangkal cau urang kuat kararun kadki meureun ke manehnya. Baru juga sekali ini Pak Haji, yang kemarin cuma percobaan. Iya geuning bolongna gede tuh ku manehnya. Ya maaf Pak Haji, tadi Nah. gak sengaja gak keluar Pak Haji. Tuh, pingali jadi tuh ku maneh tadi urang nempo. Aduh Pak Haji malah marah-marah lah. Letak kah acak-acakan ku maneh. Pak Haji udahlah, jangan diomong-omong Pak Haji, malu nanti kedengaran. Letak atoh urang menengli beungeut mana bebak haur juga kitu. Pak Haji bukannya ditolongin, diubarin Pak Haji malah dicarekin. Tuh semuanya. Bau hitut mana hitut? Akulah yang hitut Pak Haji. Tuh semuanya. Kumaha cenah urang teh itu teh naon teh ngaku di kumaha. Akulah yang hitut Pak Haji. Bu, ngurus tunjung pisan mu eta ka urang. Abo ya. Astagfirullah. Halo. Aduh baji, baji, entah baji enak. Itu geran nitah, ieu nitah urang ngaku hitut pajarkeun ceun. Lagi nyawan deui. Benar nyamari. Astagfirullahaladzim. Beruntung teh info ayeuna.